Dewi Kunti nali Brata anu dibeberi ku Sadewa mamalihan kaya nu iningan Kunti lompata ka tengah leuweung ras-rasan diberi ku Raden Sadewa dan dihandelem hieum gesan sampereunda cagurang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti nyepot ningalkeun ke bakal kasampeur deui serius di marga sopana marga jalan sopana alas pring ganding ancala ya Arya Bima maksud Arya Bima teh nyaeta bade ngajug-jug bomir tahu bade nyamper ibuna nyaeta Dewi Kunti nali Brata nyata kanggo nganyret di mungkul pawenang halu mampas satengahing jalan Arya Bima Babu Kunti Asya kaget aing rek nyampur si Babu rek dibawa ke mungkul pawenang Babu Bomir tahu rek nyampur si Babu sabab bagian aing we isuk bagian aing si Babu kudu aya di mungkul pawenang Sadewa wayahna si Babu bagian aing Sadewa bagian mepene hayang kanyekan aing kacicingan ku jadi inu bagian aing puisi dirirung sing tengah peti hati gunung babegau sanes mimpi dihudangkan kumanena kunaun ratuh nyorangan sumujud geranya patuh asa ka Gusti nu Maha Suci Papayu Pak Haji Ajo
boga rasa tumarima dipaparin kanikmatan kana rasana manusia wa ulis nono kana rasana manusia kadus banjaran tacan pulang-pulang upami kenging cocoba pakadus oma nanging kasedih sok sudah iwati sabaradaranna karamatna ibu rama nu jadi lantaran diri neng yati ibu nensi nu jadi lantaran diri adoning anda muing masih mancok pulang lumincing di alam lahir gera mamah oas lembang ayah rumingkang di pawenangan rumingkang di pawenangan surade ayah Abi Rahmat PPR Supi tumari mahir batin kana pangasihna Gusti mamah eusna nigaran Dewi kana pangasihna Gusti nama Pak Haji Apo Pangesto gumelan di pawenangan kade ulah kajong-jongan dunya ukur populasan ya Damang Atatang Ari-ari kayang agung babegaung nyarik si lampa pribadi Bapak etapak nak sorangan tatatik tirajan surti pas pada kana salira ayaya subang umat itu hati-hati hati-hati ampun mangane baru Asep Obra ayah ularek sakama-kama mun jalma nyaah kaindung hirup moe kapidang tadi sakedap Pak Haji Ajo moe panggih jeung kaduhung tangtu menangemu ganjaran Gusti nu agung Gusti nu agung samyan maneg satengahing marga maneg satengahing marga
marga Arya Bima madag satengahing marga ngabedega kayanana nirahangan dika bagian aing si babu ayeuna bagian nyampur aing ka si Sadewa ka Bumirtawu sabab aing geus sono hayang ka anyakan kudu jadi inung hayang ka anyangan kudu jadi inung sabab geus sasadiaan aing di imah sagala disayagikeun kasenengna kalanapna nu jadi inung aing pinas dikar sayang dumampat barang yare Bima nuju ngapedega ya kuntinali brata anu dibeberi ku Sadewa mamalihan tumindak dateng angasa tulungan saha tulungan sada si babu tulungan kula tulungan babu tulungan wis saha pisan niit kuntinali brata pangprok sareng ieu Arya Bima Bagja teuing Bima bagja aduh tiwas Bima tiwas kunaon si babu jika nur rewas ibu tiwas Bima si Sadewa kausap korot si Sadewa kerod lain kitu Bima si Sadewa mabok Bima si Sadewa mabok si Sadewa kayanana Bima mabok naon babu tobat cari tanah mah Bima ibu teh nitah kawin ka Sadewa dititah kawin ku Sadewa dititah nanyakeun ka Kakang Semar atuh ngadak-ngadak make jeung bogoh ka ibu si Sadewa bogoh ka ibu timalan maksa ka ibu ngabeberih ka ibu pangwarakeun si Sadewa Bima kan kadewe ulah keras deui ya Bima jangan nabda ya Bima jangan nabda tukang kaki-laki-la kang kaki-laki-la iya lawan si Sadewa kaya wong gendeng dok dipun puntang pun bading ade ulah kamalina teh ngawarana cula disiksa ulah cenah sadar we cenah sadar ulah keras teuing ngawara mah asyak kaget aing awas yak Sadewa woi
ulah tekawadahan yari Bima hilapan janten ibu Dewi Kunti ditinggalkan malu nafsuna luar biasa itu kayana atuh ieu Sadewa mamalihan tuminak dateng angarsa Kunti rek minta tulung ka jelema bieu hah moal bisa Kunti tobat teuing Sadewa ampun awat daek syukur teu daek dipaksa ibu tobat awas beki jauh jeung jelema nu bieu aing beki gede birahi aing nepo Kunti Nalibrata nu kesang ngalu atlet Kunti Nalibrata wayah lami-lami Kunti emut kana Purwadaksina Purwa wiwitan Daksina wekasanana bakating kurewas oge kesal dibeberik teras ieu Kunti ngalwarkeun cucu kone tina gelungna ieu Jarawa Sadewa ampura lain ibu telenges gabongan anjeun nu ieuna Sadewa rek dibaledog ku cucu kone Kunti Nalibrata hamana pinas dikersah yang domampana ieu Kunti Nalibrata ngalungkeun cucu kone ka ieu Sadewa atuh ye Sadewa leungit tampal bilang tanpa karena dia nyaeta Prabu Jaya Suratara teu salah pilih aing teu salah pilih aing milih pamajikan teh pipamajikaneun teh Kunti Nalibrata anu sakti mandraguna pun jengila papa kayungyun nurup cupu meureun aing nu jago jeung nu jago Kunti wayahna kudu daek ka akang geulis rek dibawa rek disenangkeun ku akang Kunti Nalibrata bojo akang wayah kaget Kunti ningali Sadewa robah wujudna rusras kabima anu milarian Sadewa tepuguh raraosan kaayaanana ieu Kunti Nalibrata Abadai ampun Sadewa ampura ibu Sadewa geningan anu ngabeberik teh lain anak kaula gening juring ampun Sadewa apunten ibu Sadewa Kunti tobat Dewi Kunti Nalibrata anu teras dibeberik ku ye Prabu Jayasura ari-ari Bima mah teras margi
Arya Bima ngupingin ngadangu yen ieu Sadewa bade katumaritis atuh ye Bima maksa katumaritis maksad bade nepangan Semar malah manar aya Sadewa bade disiksa diperdaya itu kayanan urang tenden dihandelem hieum gesan sampereun sakurang tuna dihanjuang siang gesan alaeun paranti nyokot ningalkeun ke bakal kasampeur deui itu kayanan kasarius ditumaritis Desa kenal gorowong panganyrekanana Semar Badran Naya Sapala Putra anu kiwari nuju sempal kapiguyon yang Bulan asa warara as ucu Wah kumaha asa jauh paninengan ongkoh wate cu asa teu puguh hate rek aya naon ieu teh nya ucu gila aya ka dieu kakang silaing kitu ucu di kampung ngadenge tongeretnya tapi ayeuna mah geus jarang di kampung ge tongeret teh nu aya teh sora ojek ge gandeng lamun kitu mah tutup lawang sigotaka. Aya rek amak meureun ilmu eueuh. Alah. Tabah hirup ah. Abong lain romongan sia teh. Teu apal selah atuh gaya kageureun. Di dieu meureun anu disebut ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana. Mohon. Tong boro jeung nu jauh jeung nu deukeut oge beda. Beda pasangan. Kudu ngamaklum. Lain eta teh. Kumaha?
ieu teh ngahalangan pisan ieu teh kudu ngalap setik. Mohon. Tadi dah sesah tuh parantos dia sesah. Lain sesat tuh lain jagongan ku bata. Teu kreatif Oh, da teu katingali teh. Mohon. Kita da atos pameng eno kumaha tuh? Hah? Kumaha tuh? Alah. Mun bisa mah dilaan ya. Gitu. Ya. Mohon dah. Sok sakedeung. Sakedeung sing laan bongkar-bongkar ke bongkar. Lain loba anak buah sia teh dadan. Ieu nepi ka kieu. Upami teu dibongkar gaji. Hese. Itu sa. Ngahiji ka handap dipaku. Ah nu eta bisa euneuk. Biasa tuh. Nah. Bantuan kuno nonton kayaknya. Tuh. Di PRI gerayo aya kerusakan yo. Hitung-hitung demo we lah. Aya nu demo. Heeh. Nah, gitu. Punten. Alah. Nepi ka cekas aya nama tuh. Da ieu demokrasi teh da dewek milu ka jelema loba. Nya leres. Alah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nya euy. Mohon. Allah. Aduh, Jang. Pulang, Kang. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dina danget ieu wengi ieu pisan. Leres. Nyaeta TPRI Jawa Barat. Milangkala anu ke-25 Mohon. Ulang tahun Perak. Kan? ulang tahun Perak TPRI nya. Jakarta Bandung teh. Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Mudah-mudahan jaya salalamina berkumandang di udara kalayan tiasa nayangkeun budaya-budaya lokal. Ulah sae kula. Hah? Oh bayangkeun da dalang teh sa Jawa Barat teh leuwih ti 3.000. Wah, langsung seueur. Nya. Tangap sadana. Lai. Alah CS kadarieu barudak. Akang barudak. Babaturan dewek mah barudak hungku anu mere rejeki ka dewek teh barudak lolobana mah. Naon sababna heuh pan anu disunatan teh budak. Tangap akang. Heeh. Pan indung bapana teh eleh, alim teu disunatan mah lamun teu ngap mang cepot giri hadiah 3 gitu. Gitu manya. Heeh. Ajeng. Itu nya teh geus sarorea mah anu ngawayang teh dina duit leutik mah. Ayo gede wae nya. Akang mah kitu we 70 ka luhur kan. Heeh, lain guna naon euy ai dewek narima murah teh mureuna sarua jeung ngabunuh dalang-dalang nu sejen. PK ayeuna dewek ayeuna narima 1,5 juta saya panggung. Mohon. Pinuh tah. Nya kukuh malepat. Pinuh ku wiwirang. Nomokan meureun terus. Mohon. Mereka sempetan ka dalang-dalang ya. nya Kang Bulan. Aduh Kak. Sesepuh TPRI Bandung nuhun ieu. Laras. Dipasihan kasempetan dina raraga ulang tahun TPRI anu ke-25. Kanggo keneh. Dirgahayu mudah-mudahan. Heuh kudu reueus urang di Bandung boga TV. Oh, laras atuh. TV nu urang ieu teh. Laras nu urang. Nu Keur urang hak urang. Wajib dimulai ku urang. Eta. Nu matak pantes. Pantes aya TPRI Bandung nayangkeun nu ngaminggu wayang golek saha we dalangna mah. Nya saha da seueur kula. Tong kumantung ka Giri Harja wae nya Kang. Entong da loba dalang ge atuh. Mohon. Heeh. Cenah eta dalang aya nu teu rame wayahna. Wayahna. Tayangkeun we. Cina berusahanya. Sabab naon bisana aya nu rame teh aya nu teu rame. Nah eta beres akang. Heeh. Laras. Da ieu lemahna dina ieu tambahan. Kitu. Sabab ai keur dalang mah euy tiada hari tanpa inovasi. Tiada hari tanpa kreativitas. Belajar terus, long life education. Waduh, Sepanjang hidup kita belajar terus. Sanajan dalang geus kolot. Bucu baca mah Kedahnya. terus. Rasul oge pan kitu. Laras kumaha. Kawit ayat nu katampi teh Iqra.
Ulah ieu laras. Baca. Baca teh lain maca buku. Lain buku wungkul, kabeh bacaeun. Alam. Hah? Mohon. Tapakur, tadakur, tasyakur. Mohon. laras Baca terus. Cenah eta geus kolot, peke ku barudak ngora kanya kuring mah geus kolot. Tah. Cing era ku urang kaler. Kurang kaler kumaha? kumaha tah Urang kaler, urang Inggris, Ada orang Subang. kumaha tah urang barat. cek kurang Inggris kumaha tah Better late than never. waduh Hartosna? Lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. walah eta saya Iya kan? Betul. Aing teh cepot ayeuna lain cepot baheula. Oh. Cepatnya gaul. Ayeuna mah berbagaul di internet aya aing Facebookan, heuh. Website Nya website aya geuning. www.cepot.com. Eta cepot.com teh aya. Lain dot atuh belegu. Kang, Hah? jeung sumping ka Bapak Bupati Kabupaten Bandung aduh. Bapak Bupati Bandung ka dieu. Tingali di Payun Kang itu. Bapak Dadang Nasir. Alhamdulillah Pak Haji Dadang Nasir Sumping Bupati Bandung. Bapak Haji Ahmad Johari Sumping. Bapak Haji Ahmad Johari Sumping. Pak Ajo. Pak Ajo. Nuhun. Atuh tadi Bapak Wakil Gubernur Sumping. Tadi Mohon. atas Sumping. Parantos. Atas Muli. Tos. Nuhun. Wilujeng we atunya. laras Eta Bapak Dadang Nasir Sumping nuhun sabilulungan teh nya raksa desa. eta laras Sok rojong ku sadarea. sakedahna tah mah Sabab naon? Dina mangsa ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara teu cukup ku bupati unggul. polok laras Tapi tanpa sabilulungan gawe barang paheuk-heuk leungeun paantai-antai tangan pamohalan bisa ngawujud. Antara pemimpin sareng rakyat. Heeh, ngahiji. Laras gitu. Bener. Mohon laras. Ulah nepi ka pakia-kia, ulah pagirang-girang tampian. Ulah silih andalkeun. Atuh dina widang keamanan pon kitu. Naik keamanan teh kudu cukup ku polisi unggul. Urang ge bertanggung jawab eta teh sis kamling jeung sajabana nah nutupan janela, nutupan panto, nulakan janela, nulakan panto rek nitah polisi wae. Urang oge kudu ngaboga rasa tanggung jawab heuh. Laras gitu. Atuh dina widang kebersihan. Tuh bacaeun eta oge. Bacaeun kumaha Kang? Bayangkeun lamun eta runtah. Ya. Kurunyung teh hujan kabawa kana solokan-solokan menet dina got. Banjir jadina rugi batur. Banjir Cileunca. Diburuan saha we aya runtah we ngeureuyeuk Ya. kanya. Piseur kana tempat. Heeh. Da kitu disiplin da ieu teh dunya teh ruksakna boh di daratan boh di lautan teh ku leungeun-leungeun jelema. Ya, gitu bener. Laras. Eueuh katerangan ieu dunya ruksak kumaha Tuh, aya atawa ku ucing. Heeh bener. nya laras kira aku kucing nuar kainya. Sagalak-galakna ge mau. Moal. Nya Nya. anu dihakan anu kur sewet daging. Can aya hiji kajadian ayeuna mau ngatrok-atrokan ka warung dengan leunca dek ngaredok. Bayangkeun ku silaing. laras Alah, tos di Cimahi we teh dek teh euy. Ngadeblok. Ngadeblo lumayan gaji teh 2 anya Beres. Pelayagan teh. Buru-buru sia ilit ka itu si oga karunya. Antem pe eta lah. Da sami putrana itu ge. Heeh. Kedua, saya ke 2 kali gaji. Ya. duaan di dua Jadi ieu ruksakna dunya teh ku leungeun aja Jelema. jelema. Boh di daratan, boh di Lautan. Tuh rek nyalakeun saha da bongan bangkong. Bongan bangkong kacai teh dimanikeun bongan hirup bararohong pasini teh dijadikeun. Bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti. Artosna? Bongan hirup loba ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati. Alah eta. Yo. Itu Hartosin berenya ke Prof. momo ayeuna masak muringkap bulu punuk aing mah. Kumaha? Tukang newak ditewak, Nya tukang ngahukum dihukum, tukang mariksa dipariksa. Hah? Lamun aya jelema koruptor kitu bejakeun ka Dedi dibacok wae ngatingal itu. Iya, Dedi bedog. Ulah disebut urang babakan Surabaya aing teh bisa ngadek nu kitu. Beres. Heuh, tapi eta teh kena ku hukum deui. Ulah kalebihan berdinakna kan. Heeh. Percaya si lain Allah nyieun neraka? ya percanten atuh Yakin. Teu ragu-ragu. Benar? laras Atuh teu kudu ku urang da Allah ge geus nyieun neraka geuneh da aya pi tempateunana. Percaya pemerintah geus nyieun pangbuyan. Percanten.
percaya pemerintah geus polisi, percaya pemerintah geus jaksa, hakim, percaya. Tong ku si lain atuh ulah kehakiman batur. Heeh. Ulama yang hakim sendiri. Tak kitu. Cenah eta da karurang ajar cenah eta mah oknumna. Dari hileud mah ayeuna simulna bapak tani melak peuteuy teu jeung hileudna. Laras. Tapi di mana geus peuteyan eta hileud ujug-ujug aya di jero peuteui ka mana jalanna? Cacak peuteui tah. Ka mana nya tah? Ka moal negara hileudna teh riab pisan. Oh, atuh. Ya. Gede na. Heeh. Model ayeuna ka kampung-kampung geus jadi bahan komoditas geuning minuman keras. Ektasi Mirasnya miras teh jeung sajabana ayeuna narkoba narkotik tong ku eta wungkul anu teu boga duit lem dibeli Laras. ngelem geuning heeh dalig deug ngomong bari ngomong balelor pokona lah tong macam-macam anjing ku aing aya macam-macam bejakeun aing kade dibedog aing dibacok demi Allah anjing aing eta demi Allah dibawa kana mabok jeung demi Allah jeung anjing heeh gara pek bayangkeun ku lain leuheung eta mah leuheung darantaran nginum kan kurang ajar mah nu teu nginum mabok ada moal aya mabok naon kakawasaan mabok pangkat jeung sajabana nepi ka perebut geuning heeh Laras. bayangkeun da orientasi na kana kakawasaan lain dek jadi medium boh jadi wakil rakyat boh jadi pejabat heuh Laras. nya lamun orientasi na kana kakawasaan ka itu na bakal tega ngahalalkeun kana suku sangrupa cara heuh duit negara duit rakyat dileg-leg terus bener Laras. kolot baheula geus ngomong dinyanyikeun Kumaha tah? lampah beunteur ku urang ulah ditiru Laras. odoh mod odoh barang hakan cacing ngarengko disantok teu nyahoeun di jero aya useupan nu matak cing gari riwil geuning ayeuna di Bararui si goblok ge tah paduli teuing aing nyebut goblok oge nya ulah goblok teuing ulah kasar-kasar teuing wah cenah bisa anu kasinggung paduli teuing tong baru kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing paduli teuing beres agan laku lampah sorangan heeh kada da ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mulak hade buah hade mulak goreng buah goreng kitu cek aing oge ulah ngewa kanu garoreng lah doakeun nu kitu teh panghadena jelema lintang ting ngahampura ka jelema nu geus ngadoliman urang Eta teh ulah dem-dem heeh sebab lamun urang dendam itu geus eling aya urang dendam terus pindah ta dosana eta geuninnya. heeh da jelema mah aya kurobah heeh Laras itu. tak kitu mudah-mudahan cing bisa ngararobah sikap da Allah mah bisa ngarobah lintang ti urang sabab naon sabab sarana jeung prasarana geus aya di urang akal pikiran budi pamilih rasa perasaan nah teu dipake atuh nya Laras. matak di dieu pentingna urang kahirupan dunya teh aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat Laras. surga pitempateunana jelema anu iman jeung takwa ka Allah Moho. surga teh bahasa kawi teh bahasa Jawa nah naon kecap dina surga bahasa Arab nama jannah jannah teh tempat kanikmatan kebon Eta teh kebon teh nya biro buanin uhulaha artina anu reumeuy ku bubuahan Laras. peke tempo si lain init ka kebon geuning Mohon. nempo bubuahan boh rambutan uruy teh heeh tah sawarga teh kitu segala nyam di mana atuh tak kumaha di dieu hate pek geura pelakan naon eta hate sabab naon sabab dina hate aya nu jadi tanpa dipelak pan anu dipelakeun mah cing soleh maneh teh jang cing pinter cing jujur cing bener tapi dina hate aya nu jadi tanpa dipelak naon syirik pidik jahil kaniaya iren panaten dudupak nurupak lupat simuat ujug ria takabur nyaci nyaci siksik melik teu kaopan teu payaan cap jahe buntut kasiran merege hese pedit
jeung loba deui itu tak eta nu jadi tanpa dipelak teh mata kudu ngaramet ge ngapoe ngaramet naon tadaruslan bersih tadarusan da aing teh bener keun di dieu mah bare leguk sih mah teka burung soak eta apa nah gitu ngaji tatanya ka kiai ka ajengan ulah dijauhan teh eta teh heeh ngan dina palebah urang narimana oge di mana urang ngabejaan ka batur ulah disada tapi kudu ngomong ulah disada beda deui disada jeung ngomong ulah disada tapi aing ngomong mah make aturan make akal pikiran budi pamilih rasa perasaan make ilmu make data-data nu otentik berargumentasi eta ngomong ai disada mah teh beda ti beo grepek beo assalamualaikum beo tah ditanyakeun ku aing naon teh artina assalamualaikum gitu we terus tah eta disada da lolobana anu mah jelema teh disada heeh naon sababna naon tah sabab lolobana di urang mah doktrinasi pragmatis tidak berdasarkan empiris heeh beda pengalaman kudu berpengalaman hirup mah cung heeh tuh rek arinit tong sekolah direret atuh ngadeblo nih eta heeh dek ngadeblo kade sia kacari tem namoan atuh piraku jauh nah di sana tempat itu mah aya masjid maksudnya aing teh salat gitu nya di baheula ke masjid mah alah nya mohon kartos pisan nu matak tak kitu mah tahajud ulah ditukurkeun jeung mangga butuh eta teh tukurkeun kumaha atuh lamun kitu mah jadi jual meuli jeung Allah cing ikhlas ya jeung cing ridho kadang-kadang geus tahajud teh geuning pamenta mun riam murudul ka Allah teh ya Allah cing pun anak hayang kebori motor dibatas pamentaana teh deui kumaha lamun Allah rek merebus pan maha beunghar heuh lamun ngondang kumaha itu kumaha nu mere ulah dibatas ku urang nya kitu cing ikhlas cing ridho pengabdian kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pek pikir ku hilai di PRI alah marketingnya kudu alus ya cek marketing kadang saya kumaha pemasaranana gitu jadi pan anu rek iklan teh loba mohon pasti daya tarik tapi dari anu iklanna dari anu etanana anu perusahaanana kumaha tah cenah lamun dalangna teh anu mambung kitu kitu sok aya kitu deui anehna teh nya mata ka aing lamun ngagogoreng teh kitu cenah giri harja 3 deui lain ka hayang kuring ka hayang perusahaan kitu dina TV mah dalam lain kuring mung manehna mayar nya da eta mah laras kitu pisan teuing atuh mudah-mudahan ka hareup nya sing biji giri harja 3 nu ratusan amin model ayeuna dewek ayeuna ngagemleng si dadan teu dipapatahan si oga teu dipapatahan geus kitu urang bakat bakatna tamanya ken pokona mah anu palai jadi dalang pinuhan heula ilmu lain si Asep Sunanar geus pinuh da si Asep Sunanar ge keur ngeureuyeukeun diajar loba keneh kalemahanana loba keneh kasalahanana laras sabab naon ngadalang ngawayang beda nah bener kumaha aing ngawayang manyaritakeun lalakon wayang kurikulumna ngawayang teh amardawa lagu antawacana karawitan tuh sabet eta ngawayang aing ngadalang mah dalang sebagai sutradara dalang sebagai pemain dalang sebagai pendakwah dalang sebagai pelawak sebagai mata kudu pinuh ku wawasan mata tiada hari tanpa membaca tiada hari tanpa ngadengkeun berita belajar
bener Laras. naon situasi zaman kiwari nu dicaritakeunana negara negara Astina Amarta Wirata di jero negara politik budaya hukum ekonomi tek begeuk teh kuhan teu dalang kudu nyaho kumatak teh mah kahareup teh dalang teh kudu gelar kahareup sakola cing laluhur ulah cara si Asep SMP gitu tamat Tapi hari gaul mah wawasan luas mah. Tuh gaul hirup mah Loba tatanya, loba manca gitu. alah Pak Haji Abu Bakar Bupati Bandung Barat ayanya nuhun aduh cermat ketadinya teh Naon cermat? ya Cermat. eta teh anyuran Bupati Bandung Barat cermat tanyakeun ke Bupati aya mah Logona teh cermat. rojong ku masyarakatna alah alhamdulillah ya Ulangan. mudah-mudahan sakali deui ti akang saparakan sa eta ge Pak Haji Sidik cenah pageto Senin angkatna umroh didoakeun mudah-mudahan salamet mulih deui kalau masih urang heuh Amin. gitu kapanana benar toha tahu Cibuntu Pak Kades Buspar ayanya Pak Haji Ahmad Johara nuhun ingat pada Dang Nasir itu kumaha emut teh kumaha ai jadi bupati ai menang ieu bokor emas alhamdulillah dalang di Kabupaten Bandung nu menang bokor emas teh engke April teh dek diayakeun deui Bino Jakrama sa Jawa Barat jadi tuan rumah laras itu tuan rumah Kabupaten nya Bandung TPI ngarojong sae TPRI mohon lain ngarojong TPI nah TPI itu TPRI mohon ngarojong mohon anu ulang tahun ayeuna ke-25 mohon laras disuunkeun rojongan ana we dukungan moto pada Dang Nasir mohon sabilulungan walang sae raksa desa iya hirup bebarengan hirup kumuh bebarengan sauyunan mohon nyaeta gotong singa gotong royong tong singa alah sareundeuk saigol teh sok ciptakeun daerah anu kondusif mohon ayeuna mah tensi kriminalitas ning ngaronjat mohon ayeuna mah aduh di mana-mana kejahatan teh tong borong make lalaki ning nu jahat mohon awewe ge dina beus ning copet aya copet awewe aing dek ngawayang kepada larang pengalaman di tinggal ai pelbara Jawali mogok mobil aing deh nya mobil megat beus megat damri laras ai dina damri habis kota ai dina damri teh tong borong nu diuk nu nangtung ge padedek ngan untung aya pamuntangan dina beus make we nih laras ai direm teh sorodot ka hareup cenah itu tah digas ka tukang gitu eta mah jo sulunup teh copet karena saku aing kebenaran saku aing teh tobros soek malah teh dikolor aing teh joket teh kana bobogaan aing nah cenah HP teh hipu heeh jeung ngenyot bejakeun teh meureun dipencet ngalawan meureun copet mah lalaki awewe copet wah didengkeke ku aing leungeun teh benang sia copet ditempo awewe sia sok mending dicorowokeun copet ku aing mending cook nya mending nyook urangnya ngeunah we aing nepi ka Padalarang teh kieu we bari beuntar ampun aing copetnya kayak kepret doana euy aduh ampun Gusti Maha Agung wilujeng tepang ieu ka para penonton sadayana anu aya di sabudereun ieu TPRI Bandung di lapangan naon teh lapangan TPRI lapangan TPRI atuh cenah anu ngadangukeun anu ningali dina TV-na sewang-sewang wilujeng tepang ieu sareng Mang Cepot ti Giri Harja Putra Giri Harja 3 sareng Giri Harja 3 duet anu kagungan TV kagungan TV anu henteu ya rasain heuh cing tibra hanya ranyo naon kagungan TV rasain halo orang kuning ITP Bandung nepi ka Kuningan atuh aya da aya
nuju nontonnya. Dugi saya ayeuna mah. Oh, atuh sakuningan cenah enjing pantepang di Kuningan enjing. Enjing teh. Nya. Alah. Di Bandar Bawang teh ning. Pak Haji Timu. Laras bawar. Di ditu mah Timu teh ngaran jelema Timu. Ari di urang. Di dieu mah panggih Timu teh. Laras. Ari di dieu mah katimu, di dieu patimu. Alah, ampun. Kota bararesihnya ini aduh. Si Kadut, si Baduyut. Sepatu unggul. Laras. Beli bade pesan. Nya Padada Rosadanya wali kota na teh. Nya Wilujeng Tepang Padada. Nya Mudah-mudahan nonton. pendidikan gratisnya. Gratis atuh. Hah? Wayana bos. Oh, di SD dugi ka SMP. Bos teh aya anu ti Bapak Presiden ti Pak SBY. Aya anu ti Pak Her, Pak Gubernur. Provinsi mudah-mudahan aya langkungna ti kitu engke barudak teh supaya sarakola. Cing palalintar. Ulah bararodo sabab naon ieu lebar ieu tanah sumber daya alam anu sakieu kumplitna. Kari sumber daya manusia anu berkualitas eta kakitu nu matak cing sarakola hianat lamun indung bapak teu bisa nyakolakeun jeung masantrenkeun anak modal hirup laras nya puskesdes teh kesehatan teh eta teh puskesmas alah puskesmas di unggal desa alah ingat hiburannya sok atuh da fungsi jarep tadi sama mendingkeun ayeuna mendingkeun baca protol kan hah hiburan namanya hiburan maksudnya hiburan naon ngareog nyalung kan dek sulap beres nu nanya kemana karep sih maksudnya dipongan eta lebih lagu hah dek lagu pilih akang bade nyanyi gitu dah akang mah ahlina nyanyi atuh kasaha teh ngomong gitu teh henteu dah cepot tadi mah pinter nyanyina atuh lamun kitu mah meureun tong mawa sinen geus ku aing diborong beres kenaon aya sinen ngawakilkeun ngasih sok atuh alah itu sinen teh si teh sinen teh Mama Hayati aya alias sebenarnya alias naon teu baheula mah sinen teh aya alias sinen teh si heulang si toed si pecut si jangkrik si cangkurileung ieu panglandikeun ku akang si oray si lenyai ngan eueuh teh si goblok goblok sareng si anjing atawa si Uruwidi si laleur si laja si balon tah si balon kumaha aya riwayatna disebut si balon kumaha tah sinen teh baheula teh jarang euy dalang teh perebut sinen teh nya ai sinen gering flu irungna teh ngucur meureunnan eta sinen teh karunya meureunnya ka dalang eueuh sinenan maksakeun maneh we gering-gering oge sanajan flu ge kumaha bari nyinen teh cari kaya Amang laja ngingsret ai perbah gandrung pelenung cenah irungna teh bletok tadinya dilani we si balon ampun alah ampun ya lagu balon teh ai si laleur mah dilani si laleur teh harita teh nabeuh teh jauh leumpang nabeuh mah jarang kendaraan atuh leumpang-leumpangna oge nepi ka 3 jam atuh nah eta teh gamelan teh di Taranggungan ngajemput teh jeung baheula mah ngawayang teh jam 6 ngosana teh atuh puguh we balik teh leumpang bari jeung Brai panon poe teh belah wetan. Ngaran-ngaran teu hees ka poe teh ngelengut. Ramong teh nya. Ai sinen meureunnan dalig deug. Aya we saung bonteng. Gek we saung bonteng. Jogoledag gue. Sinen teu kuat ku tunuk. Angin gede. Atuh puguh we anderokna teh kasingsatkeun ku angin.
Ai burung teh teh lalur. Mau numpuk dina bobogaanana. Eta kadenge lalur gara ngomong. Oi, rezeki cenah ge poe tarasi. Eta bau. Eta pengalaman aduh. Tah tidinya dilane we si lalur. Ari Silaja ya. Alah. Ai Silaja. Mata. Apa Silaja? Teu, kumaha tah cerita? Sarua ngawayangna di kampung da baheula mah panggung terapet kana golodog. Oh nya, ada Sabab naon? Sabab can make pangeras meureun abeh kadenge kudu hajat. mohon. Ai hujan ngaririnci. Nu lalajo duaan katilu anjing. Nya. Anjing teh parasea perbutulang ning. Kaopat nu gelo Heeh. masalah. Cing mah teu lajo deh. Gamarreun gitu. Nu lalajo malah nu boga hajat oge hararees. Panitia teh gesare ah. Ngadeg gejerake dalang teh. Semangat. Ai sinen meureun tengah peuting hayang kiih. Nya, maklum. Nya. Tiris peser. Turun ka pipir nu boga hajat. Halo. Heeh. Diantar ku catrik. Batu ku si Biman. Ai porosot gek kada bentuk kuat pikiheun. Jeung poek di murunya. Jeung poek lempeng pisan kana boros laja. Halo. Beres. Raja. Aduh, gagabres. Sajongjongan mah manehna teh olohok heula. Ahulah. Nah aya nu ngawakilan salaki aing. Kitu aneh nya. Ya lebat. Aing geusna teh nuhun ja. Tatidinya dilani we si laja. Ajar kete nuhun papa aja. Alah, Pengalaman eta. Nepi ka kitu nya pengalaman. Catrik Pak Lohok bade gitu. Satrik mah teh kabeh. Heeh. Catrik ke kabitaeun Lohok. Tak kitu euy urang hirup kudu muji ka itu kadege heuh. Bener. Puji jeung syukur kagungan Allah. pek pake. Tapi aya euy Naon? anu dipuji amek. Papiraku. Gara pek nepi ka sirieun. Kumaha tah? Dipuji teh batur mah atoh, ieu mah amek kalah bawa bedog. Kalau mana mau bedog? Hiji mangsa meureun eta teh jelema teh rek ka Sumatera. Kalau Rek ka Sumatera mohon. pan meuntas numpak kapal. Nya atuh lah tapi. Heeh. Ka Bangkahuni teh geuningan ti Merak, Mohon. kapal laut. Aya di tengah laut kala luar muatanana teh meureun hayang nempo pemandangan. Laras. Ngajajar di sisi teh. Ai jerit teh tamu awewe. Kantong naragrag. Alah. Kalau Makanya surat-surat penting duit teh 4 juta. alah eta ku apal. Gelang hiji Alah, gini. dina kantongna teh. Nya. Turungan. Kantong kuring. Sok cenah lamun bisa nulungan, pek duit nama pek wae. Eta surat-surat penting. Gitu cak. Saha nu rek nulungan bayangkeun ku sia pek. Tahu Sarua aja ngodaran maneh urang. Jero bunuh diri. Tapi aya aki-aki jeung gajeleng gejebur. Kecepak. Karawe kantongna teh. Nya. Wah, eta mah nu boga kapal geuwat ngalungkeun tambang. Kabeneran tambangna teh karawel. Salamet eta aki-aki. Naik. Wah, atuh di luhur teh pada muji tah. Mohon. Hidup aki hidup. Dewa penyelamat. Pemberani. Pemberani bakal menang duit 4 juta. Allah laras. Ret ka jelema nu muji teh. Lain seuri. Panele. Kalah bareureum beungeut teh. Asu PK jero kapal nyokot kantong nyokot bedog. Diacung-acung. Anjing. Alah. Yo kitu we kanya. Saha nu nyuntrungkeun aing tadi? Aing juga teh nulungan da peta nu nyuntrungkeun. Aduh. Koro disebut pahlawan ya. Heeh. Aduh. Ampun. Si.